tapi dewek inget karena pepatah kolot jeung karena kata-kata mutiara silahkan Anda ketawa duluan. Siapa yang tertawa terakhir itulah yang menang. Can rengse. Meureun ieu teh hasilna teh lokapala atawa alengka ngalegaan jajahan. Kantun dina lebah limo. Aduh, Kakang Dasamuka. Ampun teuing. Nepi kalebah di kalakuan. Di bejaan mah di harewosan. Ku keukeuh salira teh Kakang. Saha eta? Abdi ulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, si Encep muni kasep kieu ye. Saha sampean? Abdi sing aing ngaran mah Cepot abdi teh. Cepot ulah. Dupi salira teh kakasih teh Raden Gunawan Wibiksana teh nya. Leres. Kata Haji Kurupi salira Aden. Kasep ngarempereng koneng. Ai kitu. Mudah-mudahan eta kakasepan teh sareng hatena. Tembus kana lelemutan. Sapertos tuang raka ayeuna. Apan kahiji teteh raka kadana raja teh sanes leres. Kaduana teh guru. Abdi ge apal di wirid ilmu rawarontek teh. Kudana raja Prabu tuang raka teh. Bener? Kari-kari ayeuna wade sasatna nya pokona marek maehan ya kanu jadi lanceuk. Nah teu aya komentar ieu sadayana bawahan-bawahan di ditu. Wargi-wargina. Nah teu aya ku jalan musyawarah heula panginten samemeh nyieun tindakan anu model kieu teh panginten sadayana Perdana Menteri teh di ditu teh riungan heula. Nah teu aya anu ngadebat. Deuh. Aya masyarakat anu kritis model kieu. Cacak bentuk kieu atuh ulah ningali wujud. Sabab pangeran oge mun teu na ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Ulah kapeureung-peunan kasep ah. Ieu teh sarua jeung nemongkeun kalemahan di hiji nagara nawiskeun di eta nagara teh geus patongong-tongong dina sagala rupina. Hartina teh parantos pacorokokod ongko. Parantos sewang-sewang dina ngajalankeun roda pemerintahan mah sing ngagigi. Sing nyekrup. Aya ieun jalma nu wani ngomong kieu bari kaula teh pan pejabat ieu teh. Nah teu sieun maneh ditewak ku pejabat? Hah? Bari jeung anjeun teh meureun urang lokapala. Pokona mah hak ayasi kuring, hak asasi manusia saperti kuring. Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu salira. Dume salira pejabat. Abdi mah paeh kan, ridho mangga eueuh anu dipika melang. Da tadi ge kuring teu hayang ka dunya teh. Teu embung. Jeung eueuh anu dipika berat. Ngan ieu berat teh umat, engke umat bade kumaha jadina. Mengaku salira emut. Sarua jeung nemongkeun kalemahan araranjeun dina ngajalankeun roda pemerintahan. Hartina ieu teh kajadian ieu teh geus patongong-tongong di antara pejabat-pejabat di negara alangka dirja. Boa-boa ka itu teh ngan ukur parontok-rontok. Paboro-boro. Sing nyaah den ah. Sing nyaah ka nagara den, sing nyaah kana rupa. Ulah lebih ka kitu. Euy, ereling euy.
Aduh. Ngarti keneh nu kitu tiba tanda samuka. Tuh. Penasti kersayang tumampara. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar. Papasten anu tumiba. Tadina ieu dasamuka diwirid ilmu rawarontek. Ieu rawarontek parantos ngalih ka dasamuka. Atuh kapiheulaan ngejat ieu Prabu Danaraja hingga ngemasing pati tumakaning perlaya dijamak ku dasamuka. Hidup Alga! Hidup Alga! Hidup Alga! Wajah Danaraja. Nepi ka uyah-uyahan kitu. Tapi dewek inget karena pepatah kolot jeung karena kata-kata mutiara, silahkan Anda ketawa duluan. Siapa yang tertawa terakhir itulah yang menang. Can rengse. Meureun ieu teh hasilna teh lokapala atawa alengka ngalegaan jajahan. Kantun dina lebah di mau urang ngadoa geura turunkeun eta budak angon. Ai eta budak angon teh ngancikna di bibirit leuwih. Tuh cenah urang kampung bau lisung. Imahna cenah mah di hateupanna teh ku haneulem. Tihangna teh hanyuang nengang. Tihang nate cenah batu satangtung di hateupan ku haneulem hanyuang heueuh ngancik nate di bibirit leuwih lain di bibirit lantang aing mah pantona geus koropok nah atuh ngomong ge nya eta Satria Pininggi teh ameurnya geura turunkeun Gusti. Tapi da ceuk Gusti teh cenah meureun da aing mah beja geus tiba heula. Da bongan mararane ceuk pangeran teh lamun sia gartol ibadah aing moal untung. Lamun maneh teu ibadah aing moal rugi. Da anu bakal keuna ku rugi jeung untung teh mararane. Nya nyaan keterangan medoh mati sile. Absolut da geus tiba heula ngan urang na we nararoyot teh ngabubudeg maneh. Sing geura areling Aduh jang. Moga-moga urang ngadoa nya. Teu aya deui pangalusna urang sararea da puguh kaitu ngajujug kaitu bakal kabawa panas. Ngunur bakal ti jengkang kahareup bakal ti kusruk iwati urang kudu ngadoa akhirna mah nah cenah make kudu ngadoa sabab lamun urang teu ngadoa hartina sombong nya tina doa teh meureun beh ditu nama eta teh sumerah teh ai sumerah teh Islam ngaran-ngaran sumerah mah nu matak ulah nararoyot teh oge geura angkat leungeun anjeun hartina teh ranggah sumerah
pasrah karena papasten anu tumiba sabab lamun teu kitu dek noyod dek lumpat ka mana malah pangeran oge ngajurungkeun pek geura init geura ngeuming neangan pangeran salian ti kami heuh rek ka mana atuh geura pek da kaitu nu anjeunna sapanya ngajugjug kidul kaler keneh sapanya ngajugjug wetan kulon keneh ti lawang ningal ka jalan tak urang balikeun ti jalan ningal ka lawang bangkong ngehem-hem liangna tak kumaha sakitu atuh hapunten dina sarupiha kalepatan akang ageng semonten alit permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui hidup TPI Televisi Pendidikan Republik Indonesia TPI nyiarkeun wayang golek khususna umumna seni-seni tradisi anu sanesna wilujeng kantun wilujeng kulem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.